la ja'alan nasa ummata wahida wa la yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka, lamun Allah ngersahkeun la ja'alan nasa ummata wahida, yakin sakabeh umat ku Allah dijadikeun jadi umat anu hiji. Akan tetapi perbedaan anu dialami ku manusia wala yazaluna mukhtalifin, manusia moal eureun-eureun aya dina perbedaan. Wala yazaluna mukhtalifin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyangkanya orang karena doa biar benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di TV channel, jamaah di TV channel Tepang di Sanang Singguring, Kang Edi, Jarang Ustaz Rijal. Jadi dina ungi aina tanpa sengaja ya tanya sebenarnya mereka istirahat ya teh. Rek ngilu sare di Ngilu sare. Di kamar ajengan ya seperti kieu aya laptop, aya printer komplit, kitab itu segala. Sebenarnya mereka beureum ieu teh ngan bieu aya nu ngacet teh. Aya nu nanya cenah. kumaha Pertanyaanna kieu nya di bulan puasa setan-setan kabeh dirantean sakitu. eueuh jeung polisi setanna eta teh. Di Borogol nih ya. Di Borogol sangat nya tuh. Jadi kumaha nya eta teh. Duka atuh batak malos ge abdi teh. Pedah aya keterangan hadis. Jadi isi hadisna teh setan dina bulan Ramadan teh dibelenggu, tuluy panto surga dibukakeun, panto neraka ditutup dina bulan Ramadan teh. Dina perkawis eta teh aya dua disebutkan teh. Aya dua penjelasan, aya sababaraha ulama nu ngajelaskeun kana keterangan hadis eta. Hiji aya nu ngajelaskeunana teh tentang hadis eta teh dihartian ku secara harti anu aya dina eta hadis. Lamun ayeuna setan dibelenggu tuluy surga dibukakeun panto di lamun cek bahasa Jerman masa ujratna itu teh. Aya deui anu nyebatkeun keterangan hadis eta teh kalebetkeun kana majaji, ari majaji teh jadi dihartikeun deui secara luas. Jadi bukan berarti ayeuna setan dibelenggu surga ditutup, neraka surga dibukakeun, neraka ditutup. Tapi nu dimaksud di dinya mah pedah kalolobaan jelema dina bulan puasa. Jelema teh nu tadina tara daek salat jadi daek salat, nu tadina tara maca Quran jadi daek maca Quran, nu tara daek ibadah jadi daek ibadah. Jadi sempit pikeun setan teh ngagoda manusia teh. Tuluy kunaon pangna bat neraka ditutup, pangna neraka ditutup teh lantaran jelema teh lolobana dina bulan puasa teh ari ibadah kabeh. Eueuh pinarakaeun. Aya nu ngahartian kitu. Tak gitu, jadi lain di Borogol juga polisinya. Jadi tapi aya oge nu ngamanaan kitu, aya nu ngamanaan secara langsung dina hadisna gitu. Sa ujratna. Tahu atuh sa ujratna bener sa ujratna. Sa ujratna we nya da urang mah urang Sunda lah bisa aya nu nonton di luar Jawa Barat. Ari sa ujratna teh secara letterisasi naon atuh? Letterisasi dan secara letterisasi. Heeh, secara eta.
dah gitu panginten lamun ayeuna setan di Borogol masih kena urang kaganggu berarti urang setan itu mah. Jeung ayeuna mah loba ieu non nu kahipnotis sebenarnya mah. Dina bulan puasa teh nya kade kejahatan deh. Begal motor, perampokan teh eta mah nu galibna anu umum. Tadi mah nu hipnotis teh. Abi penak sareng salah sawios jalmi anjeunna teu teranganna poek we. Terang-terang teh pas tos eungap tos wareg teh pas keluar astagfirullahaladzim cenah abi di mana ieu jual wareg kieu. Jadi secara tidak langsung teh dituntun gitu kanu warung-warung nu aya hordengan dengan eta hipnotis zaman kibarimanya hipnotis bulan puasa mah lain hipnotis mujelema lain ku warung anu di hordengan gitu. Jadi pas asup mah poek we tah. Pas keluar nyawa-nyawa eungap eta habis eungap mah sadar aduh batal cenah puasa. Jeung nu ngabatalkeun puasa teh salian ti barang tuang itu tina cai batal tah. Adaan magrib ngabatalkeun oge teh sebenarnya mah. Sakitu terang anu naros tadinya tina masalah setan di Borogol. Abi bade lanjut deui teh istirahat kumargi waktos perantos imsak sakitu nanti simkuring di hardana sareng Ustaz Rijal simkuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بيد السائل البريد